Bismillahirrahmanirrahim. Maut kaula adalah sebagai tanda geus deket kiamat hiji. Nomor kedua, sumapatu Baitul Muqaddas, dibukana Baitul Muqaddas geus ayeuna dibuka lebar-lebar. Yahudi tidak akan tunduk sampai kiamat. Bahkan menjadi huru-hara di berbagai negara adalah Yahudi. Namun kurang dibacaan tafsir, dibacaan hadis seperti etalah. Tetapi Baitul Muqaddas bakal dibuka. Nah, kunjungan manusia di berbagai negara bakal datang ke Baitul Maqdis untuk melihat mana Bethlehem, untuk melihat mana Kangjeng Nabi Ibrahim, untuk melihat mana itu batu dan lain-lain sebagainya. Dibuka geus. Sedahsyat apapun Israel perang, tetap Aqsa dibuka sebab aya masukan. Dua, geus berarti geus tere kiamat datang. Nomor katilu summa mautan yakhudhu fikum kasyasil ghanam. Dua kematian, satu mati tidak diurus oleh negara, masyarakat lelempangan kamana meni henteu diurus ku negara, nu diurus saja pajak-pajak nada ngejerit masyarakat percis okos kitu paehna embe. Kumaha paehna embe? Jadi bangke diantep dipicen, manusia bakal hargaan seperti kitu. Maut eta jeung maut anu biasa geus terjadi ku hari. Dengan 100 rupiah terbunuh nyawa geus hargaan. Dengan parkiran doang, butuh parkiran doang ribut paeh masa non hargaan geus pugu main racun-racunan antara kalangan atas nyawa seperti nanaona geus juara pada geus hargaan nyawa geus juga eta keur carita aman-aman, keur carita peperangan urang ningali di Baghdad korok ditembak bae awewe tembak nyawa seperti bangkai naon gitu embe gitu kene kamari di Rohiyah gitu kene di Syria Yaman sarua bae geus deukeut berarti ka kiamat. Nomor keempat Sumastifadatul mal hatta yu'tar rajul bi'ata dinar yadhillu sakhitan. Kemudian ke bakal ambalaya harta. Kuari ge geus lain lalagaan harta teh dibandingkeun jeung kula keur leutik makan harare saja hayang ngadahar bandeng satahun sakali. Kuari mah santri ngadahar lauk asin geus embungeun. Geus embungeun nya ge kudu jeung sape bae. Eta kan masalahna santri mah masyarakat terhina sadunya. Terendah sadunia tapi daharna kuari Masya Allah karim lamun teu jeung botan moal daekeun mantek ngondang ngariung ka santri sae lauk asin moal aing makan dunggung geus pimpinan si eta tah mah maksudna ieu hamba layak engke komo setelah Mahdi ya Allah ya Rabb setelah Mahdi bakal aya samangka dibelah dua didahar ku sakecamatan teu seep ku subur-suburna sadesa henteu seep terus dikerokan ditaekeun ka luhur di tihangan mun cara di tihangan mah eta teh bisa jadi kosenayan bisa pake ngiuhan ku subur-suburna kuari mah samangka teh masih laleutik keneh cara gelde-gelde ti Jawa di keronjong mah tetep petot ya deh bae petot di keronjong mah lantaran teknis-teknisnya na. Tapi di Jawa barada deres ada gelede-geledean. Ih, akhir zaman, ya Allah, ya Rabb. Nah, sebab fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalatu. Kemudian fitnah anu henteu aya hiji imah ti negeri Arab kecuali kaasupan khususna di Arab, umumna di santero negara. Eueuh fitnah anu teu asup ka imah, wabeh kuari mah daratang ka imah fitnah. Fitnah radio, fitnah TV, fitnah HP, fitnah berbagai fitnah ala barat kuari. Masya Allah. Kuari mah pakaian budak awewe bae geus lepis dikeureutan.
barolong mending bolong tangan sakadar dibitis mah diharap lebah eta tolol jasa. Masya Allah isi negara geus jadi kos dieu fitnah. Aduh geus puguh make rok mini baheula mah hanya di bandara urang aya nganterkeun jamaah haji geuleuh awewe make rok mini turun ti Amerika turun ti Eropa atuh kuari mah dihareupeun imah urang orang naik angkot yang geus upet-ipet bae rok mini. Masya Allah kari baju urang daneulekeun nyana pandai jang meureunnan beda jeung nu di imah mah hideung imah rada putih-putihan we mangpang meungpeung tolol jasa. Terus urang kacitra ka ditu ya Allah ngagebegan jagong buuk beureum sabelah hanting gede sabelah. Masya Allah anu meuli nagi pudoli jeung Haji Pendi pantolol eta kumaha tuh pantarnya da bae ge nagog di dinya tuh komo nu segen. Iya diajak ku yana. Aduh. Gusti Allah, da kumaha ieu lalaki. Oh hiji pitan nu teu asup ka ieu di imah. Wah be hararasup geus fitnah naon bae ge. Baheula mah urang boga anak cicing di jero kamar teh bunga lantaran meureunnanan maca kitab minimalnya ada tentrem cicing di jero kamar kuari mah ulah tentrem neuleuh anak cicing di kamar we ek tilu kujadan BF starolol jan deuk kumaha terus si hararade permainan budak di jero kamar 24 jam keluar langsung pepencahan bae. Wow, pepedangan langsung itu udah ceket siada naonan nurutan dina TV leuwih gede pengaruh eta batan pengaruh pendidikan agama eta ti budak eta. Aduh geus ka ditu dong. Oh baheula mah mobilan urang kan kursi dong ngeng cicing bae ngeng cicing bae kumaha make remote make rebot budak neuleuh dina game wah aya emakna tabrakeun ka mana aya bapana tabrak sia naonan kajeun bae meuli deui ya emak we naon beut emak naon emak ditabrak-tabrakeun ku budak tabrak-tabrakeun tah ieu hiji kita ti leutik teh kene geus moda kos kara itu encan ke ka ditu ka hareup nu budak penting ayeuna anu geus terkontaminasi ku permainan kos kitu ku kita engke 10 tahun 20 tahun ka hareup deuk kumaha ieu mah urang bari terasa tentrem santai ieu pendidikan di zaman urang kamari alif jabar ba jabar ba jabar jabar tasa jabar satasa bejabar bata jabar tabata min jabar mata majar mata sejarah ieu ajar sia bata mata sia eta urut baheula urang bagus ke eta ieu geus para rakyat cuma nunggu sekarang ieu para rakyat beda geus set budak nu ayeuna naik ka luhur urang geus arareueuh pikir secara filosofina seperti eta fitnah geus puguh ayeuna pertokoan mall dan lain sebagainya. Ini percis ucapan kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa terakhir perdamaian antara aranjeun jeung antara Banil Asfar anu Banil Asfar sangat biadab luar biasa mencaci maki terhadap mukminin eueuh bae boga pemikiran hayang melurusan sanajan nyana nyieun perkumpulan tetap untuk memojokkan mendiskreditkan muslimin iraha bae jeung kapan saja terus bae dibentuklah kumanehanana satu lembaga dibentuklah satu organisasi dibentuklah satu konstitusi tapi tetap jang nyidrakeun jangan hinakeun jangan nyudutkeun muslimin dan terus kemudian engke manehanana nyieun berbagai kelompok-kelompok organisasi di berbagai negara sehingga nyana aya dina kesatuan di bawah bendera 80 bendera satu bendera bakalna 12.000 sedangkan aya 80 bendera
ieu kabeh jang nyudutkeun muslimin tidak berdaya engke negara Islam berikut muslimina dengan perkumpulan jelema-jelema nu biadab seperti eta. Kuari geus terjadi baheula nyeun PBB teh eta teh jang Perserikatan Bangsa-Bangsa keluhan berbagai negara teh usul kadinya, tetapi urang geus berasakeun usulan-usulan Islam teh pernah ditolerir. Iyalah sabaraha puluh bendera eta urang nyieun kuari Asia Afrika tetep bae kuari napas Asia Afrika zaman baheula bagus, zaman kuari tetep bae tidak ditolerir. Kemudian urang kabeureuk kuari ngan kadieu kitu nyieun kita Asia Tenggara fungsina keur zaman Pak Harto marada deureuss, tapi saat ieu henteu kumaha kejadian-kejadian anu kuari perlu ditopang nu sifatna internasional nu aya PBB tapi orang teu berdaya sebab naon memang tujuanna ge jang ngakakalakeun Islam terus disisit habis sehingga tidak berdaya dicoba kuari kekuatan Baghdad lantaran dahsyat jasa sebab seluruh dunia Islam mengarah ke Baghdad bombardir apapun alasanna tentang biologi dan lain sebagainya no penting bom seperti eta ayana tinggal Iran geus ditingker-tingker terus bae terus Suriah lantaran dirinya negara aulia Allah negara kewalian tapak kewalian bombardir di Suriah. Yaman tetap negara kewalian aya beberapa nabi di Yaman bom geus puguh Khalifah Utsmaniyah Turki hancur. Kemudian terus kuari diintai terus Uzbekistan gitu kene terus andai kata Taliban anu berjibaku kapan saja di mana saja nyala terus berjuang tanpa ngabogaan negara. Wallahu alam kuari kurang-kurang membaca situasi aya naon si eta kok Taliban kikituanan teh deuleu Indonesia tanpa jana urang geus kumaha poso. Kemudian di India tampanyana geus kumaha Kashmir urang sakanyaho urang Kashmir teh wah terus-terusan turun Taliban ka ditu kuari Rohingya nu berdaya jajol ti Taliban jeung aing sia kajen kumaha ge. Oh terus Taliban mah di mana bae aya huru-hara nyana datang kumaha wallahu a'lam meureun hiber atuh di PDG dibere ari teh jampe hiber bah barang datang ka Kalimantan anu nembak bae ieu mah ririwana ieu mah wayang aduh iyalah coba ayo masyaallah kari nah ya di Indonesia titik-titik kan geus kajauhan ku polisi teroris tapi kan teu disebkeun ku negara aya naon sebab aya produksi di jerona saat dibutuhkeun tetep bae kudu make eta dia disararieun jauh urang gue. Nah ieu aya negara semacam gitu kewalahan Amerika teh cacak Amerika geus eueuh orang Taliban geus ongkang-ongkang di dunia. Tetapi orang Taliban maka sekarang itu jasa saya diciptakan oleh Allah titik untuk perang lahir anaknya lalaki didik untuk perang lahir dididik untuk perang tidak ada selain perang nyana coba lamun eta bekumaha kuat Masya Allah aya keneh jelema nu sekarang itu urang mah pan ngadege perang ge lain deuk hayang ka mana ngungsinya ieu kuari urang lamun perang ka mana jadi urang mah leudek maju dengan ngungsi lantaran itu pernah dididik tapi jana Masya Allah siap perang baik surga menang luhur Islam al-Islamu ya'lu wa la yu'la Islam luhur ulah diluluhuran dengan perang Islam luhur Taliban Masya Allah karim daratan ka urang ge sareng urang Taliban deuleu urang Indonesia ada res bae dia mudah-mudahan dia ngares bae udang itu dia di Taliban aya kamodelan tuh kumaha kamodelan kapal Amerika serian orang Taliban mah udah waing cek urang mah itu waing ribut dan jeung nyana maksudnya ribut lain dari perebut hayo ang waing mah gas ku sia maneh ya make jepretan
oleng kapal di Amerika ngan ditayang-tayangkeun ka urang model kos gitu dari tayang-tayang turun tentara Amerika minggir mana orang Taliban minggir kakarak ge 10-an 40 sabelah ieu 40 ieu pan pelor geus loba jahat di dieu pelor disoka ieu datang ke bengkel ge ceurik biakeun pelor di hareupan orang Amerika begitu loba nu arasub Islam orang Amerika sebabnya nama teu gabunuh ketika geus diasupkeun ka kelek zikir sieun la ilaha illallah lepaskeun aduh kunaon sia eta bau sakit Taliban daya di negara teh aya nu model kos kitu teu memperhatikan urusan pakaiannya nama hiji-hiji bae balik di naon gitu di poe make deui nu eta ieu na ge udang-udang sadaek nanyana sadaek nanya geus sepuku potongan war geus sepuku mancerita ka mana naonna ka mana brek beres geus kuari hirupna di guha di naon kitu ko leuweung iyalah di Indonesia di dunia teh aya modal kos karar itu di Indonesia lo baru dididik kita Taliban teh asal huru hara terjadi di Indonesia pulang ceknya pulang geus maneh heula ka ditu kayak geus beres ditu beres aing barari ka aing datang ka ditu aya sejarahna kan orang Samarkandi di urang teh Naksabandi ari eta wali sanga teh ka Naksabandi berarti urang Naksabandi Uzbekistan. Nah Uzbekistan Afghanistan kadieu eta Taliban ngarendeng di Uzbekistan di Afghanistan. Nah di dieu dididik jelema teh dihandapeun batu mimiti titah ngadahar korma dong sapoe hiji caina ngan salegut doang lamun teu kuat tampiling cenah sia can ge perang urang mah kamari titah puasa bae ge sakitu dahar loba ngap-ngapan dibere 2 jam deh Pak itu dari hiji korma ndailah aya nu dididik seperti itu dah ieu keur carita aya perdamaian antara kaum muslimin jeung kaum kufar. Kaum kufar selalu mendiskreditkan, memojokkan muslimin. Nyana bakal membangun kekuatan terus, bakal aya 80 bendera, satu bendera 12.000. Nah, kali 80 dina harti eta kinayah kana kuatna kafirin di berbagai negara. Eropa, Amerika, Australia, Asia geus dihijikeun ku Amerika. Sigana nyana bangun api lain jeung bangsana padahal ngahiji terjadilah multi urang di Islam Turki Yaman dan lain-lain sebagainya teu pernah aya persatuan ketika urang deuk bersatu nyana ngakalakeun ulah Mesir acak-acakan salilana Arab acak-acakan salilana terus persatuan iyalah ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadaqa Rasulullah maha benar Kangjeng Rasulullah yang telah menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman sudah dekat kiamat akan ada perdamaian perkumpulan kalangan manehanana terus untuk memojokkan kaum muslimin untuk pernah aya damai. Ketika aya perdamaian seperti PBB tetap aya sebuah nama. Ketika aya perdamaian, ketika aya Asia Tenggara sakituna bae dan lain-lain sebagainya. Urang makin terpojok. Bahkan urang di Indonesia bagaimana Islam jadi tamu urang terasa. Urang namu di negara urang sorangan. Ketika orang berbicara agama nu mayoritas Islam, orang tetap dikakalakan. Bila perlu dibunuh, berarti orang benar-benar tamu di negara orang sorangan. Ialah shadaqa Rasulullah, maha benar Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selesainya dakwah berarti Kangjeng tidak akan lama lagi terlihat di atas bumi secara mata kasat. Walaupun Kangjeng teu maot kuari ge Kangjeng teu hihiberan hadir di mana nu maulidan di mana nu pengajian di mana hadir
atuh kaget tapi boro-boro kangjeng atuh wali ge bisa hadir. Masya Allah. Cenah kan kula mah teu pernah kapanggih jeung wali. Atuh babari hayang kapanggih mah hiji ceuli kudu dicocokan. Mata kudu dipeureman, dibengker. Sungut kudu dipakaian kadieu naon kara-karana lakban. Leungeun kudu diborgo. Suku dirantai. Tah lamun geus kitu karek kapanggih minimal jeung juri geula. Kayak karek juga ahli. Ya itu ai ceuli teu pernah dicocokan mata teu pernah ditutupan mah atuh moal ka kapanggih jeung wali. Cok geura datang ka imah ke neangan cocok-cocokan urang. Ieu rantai geus cek pemajikan ka barang tas balik ngaji kok jadi derantai ka ngurang titaku kiai ya siapa salah tafsir titah dicocokan edahan yeun cocok karet buat deh gering jaga jeung hukum cocok da cocok nafsu teh Ki Zaid teh 4 bulan di Australia Ki Khalid anu boga barang malah Zaidin di dieu Zaid nu boga hartana Zaid nu malingna tarolah Ki Khalid ngaku kanu berwajib tanpa didahului ku dakwaan bahwa nyana teh maling harta Ki Zaid nu Ki Zaid da keur eueuh ayeuna aya di Australia kakarak ge 2 bulan sedengkeun 4 bulannya na biasana balik masih 2 bulan kan. Dengan pengakuan Ki Zaid apakah langsung dihukumi baik? Ieu masalah. Walau aqarra lamun ngaku Khalid bila dawan tanpa didakwa terdahulu mengakui anahu saroko bahwa dirinya maling mala Zaidin al-Ghaib harta Ki Zaid nuker di Australia apakah langsung dihukumi lam yuqta fil hal ulah waka dihukuman sehingga dipotong leungeunna hari taul kumaha tuh tahan Ki Zaid tebui baik tahanan dalam maupun tahanan luar selama 2 bulan. Tahanan luar, awas hati-hati Zaid, kamu tidak boleh nyaba. Apa itu nyaba Pak? Nyaba tuh pergi kamu, jangan pakai nyaba atuh hakim mah keceletot gua. Hakim parah hakim, gadungan nih mah hakim nih. Kamu tidak boleh bepergian keluar Nagreg. Oh kalau di sini boleh, nggak boleh ke Tasik luar Nagreg mah, ke Garut itu luar Nagreg. Kalau ke Singapura mah ajak saya cek hakim blon ya, tidak boleh ya. Pokoknya kamu harus tinggal di dalam negeri. Iya Pak, atau di Bui. Bal yuntazaru huduruhu fil asah. Tungguan kehadiran Ki Zaid. Masya Allah. Ulawaka. Bisa konstitusi jelas maling. Jelas maling nama. Nah atuh make jeung ditunggu sampai datang. Sahanunya barang anu dipaling teh hakikat nama horeng ternyata nu Khalid. Tuh kan. Pikih ngaranna lagi. Atau sahanunya barang anu dipaling nate ternyata endek dibikeun ku Ki Zaid da ka Ki Khalid. Sahanunya begitu Ki Khalid datang dibijaan bahwa harta anjeun emas 5 kilo aya nu maling ku Ki Khalid Zaid termasuk mobil anu di garasi teh ya ieu dipaling ku Ki Khalid. Ajo lidah kumaha kuari geus potong dihukum. Masya Allah cek Ki Zaid puguh eta mah harta emang disipasingkeun jang nyana coba deh kumaha
atau kieu iya tuh kunaon dipotong lain tungguan kula heula emang kunaon apan eta teh harta teh susuratan nama nu nyana Masya Allah tadi mantan teu meunang gegeraan dihukumi tetap kudu dihadirkeun heula ki Zaidna sebab pengakuan baru sebelah pihak yang kedua belum menyatakan bahwa benar-benar dipaling lamun nyana nyokot yakne Khalid maling ternyata horenganan hakikat nama maling nu nyana apa teu boleh dipotong atau emang dek dibelikeun ka nyana kan teu boleh dipotong Masya Allah atau dek diwakaf dipaling ku Khalid sebenarnya teh emang eta geus diwakafkeun ieu ka nyana ngan can dibikeun tuh kan lain masalah mandak balyum tazaru huduruhu fil nasab ulah wa kegegeraan di hukuman tungguan kehadiran Ki Zaid Masya Allah hiji awakarra atau ngaku Ki Zaid bahwa dirinya maksa amata goibin kamat Ki Zaid anu gaib ngaku bahwa nyana ngazinahan amatna Zaid boga amat teh wanita belian wanita bisa dijual belikan nuta tadina gonimah tina peperangan tinggal cerita eueuh wari hakikat Zaid boga amat ngaran Sarwiti didele-dele kiku Khalid teh Sarwiti amat ge Masya Allah menarik amat ibu dah pasti ieu keturunan anak keturunan ningrat didele ulesna rada lemes kedua kulit da bangun herang ieu mah bangsa lain urang Rawakidang bangun lain sebab di Rawakidang sepatan Paku Haji awewe teh ai kaluhurna mah bagus kahandang sebab ahli mopok gaul beda atuh nomor suku nage sendalna 55 apa terealis baheula bari bapagon urang ditu ge arembung nah jadi Ki Khalid teh deuleu amat teh tertarik waduh mantep oge ngan asal diajak senyum ngabalieun asal diajak seri teu merean ieu budak teu bogoheun beureun kai gitu kan nyana ge boga rarasaan kan urang ge gawe boga rarasaan namun bangun sunyam senyum percaya diri bogoheun ka jeneng Haji Pendi liwat awe seri pasti bogo lain bogo gilaeun kolot-kolot lo balaga cak awet Masya Allah jadi geus PDW pajar bogo kira-kira tuh geus kolot gitu atau barang suraseri wah pasti bogo ini pede ditanya mangkaning Masya Allah riem banget diajak ke imahna ipna ka kuburan oh kuntianak pantes satu bogo dibok mereka ka bawa kuntianak jajan lagi kuntianak lalakina ieu tah ieu Ki Khalid barang neuleuh sikap Sarwiti seperti kitu teh mulai setan datang yajri majrodam siapa lalaki cek setan ulah sok eleh geus keur daekeunana eta mah pinang artina sesama manusia lain jenis mah biasa keur carita teu bogoheun atuh sia lalaki ieu alah
perkosa kuari membeli obat ambalaya ekstasi loba untuk dibunuh wae ku sia setan ngaranna ge anu bagus sama ulah kitu geus bae bawa karuyuk ku sia langsung geus perkosa cak pikiran bawa karuyuk kamu kotok ih siapa semoga pikiran gitu perkosa mah mati di mana bae penting mah hasil maqasid setan sial bisa aja ya Allah lantaran setan mah terus bae pantang mundur setan mah pantang mundur terus bae ngagodana ya otomatis pas maghrib batur ka masjid nyanak ka kebon atuh kan gunung batur keur ka marasih atuh maghrib mah masyaallah saha-saha ge biasana jabat ai maghrib mah biasa ka masjid saware tani saware ka masjid kitu keneh nu dicicing di imah mah alhamdulillah ka masjid lolobana baheula kuari mah masjid ya Allah ya karim geus disayomkeun masjid kuari di dampura can kaburu ya bapak ka masjid sayomkeun ku masjid kunyana geus lah ya bapak mah ke bae ka masjid geus kolot geus pensiun kuari mah moal wakah heulana cak masjid ku baledeg sia masjid ge ngomong masjid ge emang gua dari gote ngomong atuh ngomong masjid ge kadenge teu kadenge ge ku urang ku ahli Allah mah masjid kadenge urang liwat teh di geroan pas ini salat dulu mau kemana ngomong masjid mun kadenge ku urang ngarumpuyuk urang masya Allah iya tadi heula cek pasti sholat heula engke ge sholat heula ka mana ge sebab urang geus tenang teu boga kabeungbeurang ih hayu urang ka surga masjid ngomong kitu wah ujianana mobil di jalan ge tiga ku pas motor apa Ki Zaid kunaon sia Zaid ditinggalkeun motor ke masjid aing kok sia mah berani-berani sabodo saya nu hayang kempes kan paingan tahun kolot polisi dek nangkep ge dibikin ku aing kawari tangkap ku polisi mana surat-surat nggak ada pak SIM nggak punya ini harus tilang jangan ditilang buat bapak aja ya tidak itu untuk polisi emang motor lawan sih Vespa tahun 60 paingan atuh siapa polisi ge sieun atuh pajar keramat apa ya Allah polisi udah budak ngorai itu Vespa tahun 60 wah bisa-bisa kasurupan polisi dah ya kesimpulan nama Khalid teh ngazinahan amat yakni sarwiti milik Ki Zaid ai Ki Zaid eueuh keur kausah di kakarak ge 2 bulan deui taya kumaha tah ai tadi mapan maling harta Ki Zaid nyana ngaku meme didakwa tetep ulah waka dipotong leungeunna ulah waka dihukuman lantaran sanyaho begitu Zaid datang orang harta teh milik Ki Khalid atawa memang dek dibikeun ka Ki Khalid nah eta kan ulah waka dipotong na kuari ngazinahan beda jeung maling ai tadi bapan besi ieu teh nu harta nu Ki Khalid atawa emang ieu mah dek binyikeun atawa dek diridokeun ku Ki Zaid lah kajen dah ridho bae kan bebas nah kuari mah ngazinahan tungguan apa ulah Ki Zaidna ulah berbeda sih atuh beda tadi mah urusanana maling harta ai kuari mah maling bobogaan lain dompet kulit buatan Garut jeung dompet nu nempel di papalangkakan tuh lain deui beda hukum dompet si dompet tapi lain deui nah ya gua yuk tetap ketika Ki Khalid ngaku bahwa nyana telah menggagahi seorang wanita amat milik Zaid yang Zaidnya sedang ada di Australia maka segera dihukumi ya mun Zaid mun Khalid encan pernah kawin
dihad lamun Khalid geus pernah kawin berarti kudu dirajam hukuman C pancena sarwitina milik Zaid ge kan eueuh atuh deuk naon nungguan Zaid lantaran Zaid sanyadan ditungguan andai kata kuki Zaid diridokeun atuh kan eueuh hak karidokeun sebab teu bisa diridokeun atawa teu diridokeun tambah urusanana urusan kepribadian maling dompet papalantakan lain deui sanajan diridokeun tetep haram atawa ku sarwitina ridho Pak udah nggak usah diranjam Pak emang kenapa saya mau sodako aja bisa kan mah jadi sodakokeun gitu aja halal atuh lamun disodakokeun halal mah boh atuh urang neangan pisodakoheun teu bisa teu bisa disodakokeun kos itu cek dijaga sarwiti teh kula mah geus atuh karunya kaki Zaid cenah geus ulah lantaran kula mah ridho jasa geus cenah ridho biridho beh ridho biridho atawa caki Zaid na eta milik kula geus dipaksa kitu mah geus kula mah ridho bae teu bisa sanajan dibikeun sarwitina ku Ki Zaid los ari geus digagahi mah geus dipaksa mah diperkosa los jam sia sanajan dibikeun tetep urusanana hukum zina mah teu bisa diridokeun teu bisa disodakokeun teu bisa dimanggakeun tetep bae had beda masalah ya Allah aya ge Abu Nawas cicing bae dihareupeun kantor negara cek hakim teh jeung cek gubernur itu apa mana Abu Nawas ja coba datang Abu Nawas aya naon di istirahat kok istirahat di DPR iya waduh meragukan ya sebab kamari ge nu demo teu meunang ka DPR iya besi aya implik-implik henteu kula coba istirahat kan kantor DPR milik rakyat beuh pinter Abu Nawas seserian Abu Nawas henteu maksudna ieu istirahat di dieu kunaon kula alhamdulillah ya Rabbil Alamin Masya Allah bunga luar biasa emang bunga kunaon begal kula leungit begal leungit aja pan seri bersyukur ka Gusti Allah begal kula leungit emang kunaon kadena teu keur ditumpakan jadi kula bunga lamun ditumpakan makan leungit teh jeung kula-kulaan cak cenah mentok kula bersyukur hadena keur teu ditumpakan jadi kula ya kuaris salamet mun cacak-cacak kula keur nempak begal atuh jeung kulana leungit cak bingung ta DPR jadi kieu cenah ieu pikiraneun urang ieu kumaha teh cenah jadi nyana mah bersyukur seseuria jadi begal leungit teh ya lantaran nyana keur eueuh di luhur jadi seseuria nah etalah seorang manusia nu hebat dipikir tak kudu gubernur jeung ku hakim teh ku ente ge can kapikir kan dasar otak dasa jengkal pikiran geus PR tah geus PR ke minggu hareup ditanya saurang-saurang nu bisa jawab diadukeun jeung kebo hiji aduh itu lain sama nanya teman Masya Allah kayaknya bakal seserian sorangan lamun kaharti mah berak lu mantak kurang ayeuna carita kitab teu kaharti mantak teu seuri teu senyum carita dongeng teu seuri lantaran teu kaharti lamun kaharti mah ieu ge negara kuari lamun kaharti mah urang geus seserian atau greget ieu teh naon sababna kok jadi kos kieu naon sababna kok jadi kos kieu urang teh lantaran teu paham naon sebabna FPI mah bergerak dengan dahsyat HTI Muhammadiyah naon sebabna NU mah leha-leha bae bahkan membackup urang teu paham ketika urang paham pasti urang teh oh bahkan ku penyanyi mah panjang oh
karena geus ngarti orang teu paham. Adapun engke setelah ngarti mungkin orang oh iya atau benci ieu kan urang can paham ye kudaon ieu ye setelah orang paham kakara kuari di negara Indonesia apakah aman henteu apakah sinergis henteu masyarakat jeung pemerintah teh kuari berlawanan pemerintah di jero pertahanan dia berlawanan dijadikan perang jadi tetapi moal insyaallah moal sebab naon di Indonesia aya dua kerajaan zahir jeung kerajaan batin. Kerajaan batin telah memberikan sen kepada orang-orang tertentu tidak harus ada huru-hara saat ini tetapi sama-sama kita lihat emang kunaon dipertanyakan ku ahli-ahli wirid ahli-ahli Allah padahal ieu teh lamun endek diberantas kebatilan anu sangat batil leuwih ti batil masih kena ti batil teh ya hayang ka batil bebeneran teh masih 5 kilo kena parah ya berat mah berat batil lain lalagan tetapi cek kerajaan batin jangan lebih berat ada huru-hara dibanding dengan memberantas kebatilan. Lantas kami sebagai umat muslimin dalam rangka memberantas kebatilan yang dahsyat bagaimana? Aya nu bogana Allah serahkeun ka Allah. Kita lihat nanti mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan selanjutnya apa yang terjadi. Tapi kan urang sieun. Naon nu bakal terjadi? Wallahu a'lam. Eta mah geus diserahkeun ka nu bogana we teu beunang, sakali teu beunang. Kos kitulah di Indonesia. Sebab di Kulon Gunung Karang aya kerajaan, di Cirebon Gunung Seremai kerajaan, di Garut Gunung Papandayan kerajaan, Sukabumi Gunung Caringin kerajaan, di Lombok aya gunung luhur kerajaan. Setiap gunung aya kerajaan-kerajaan. Apakah kerajaan eta cararicik atuh? Henteu. Ialah Indonesia berbeda jeung negara-negara lain. Nah, kita diserahkan ka nu bogana. Wallahu alam deuk kumaha cak nu bogana. Cuman orang harus hati-hati. Mawas diri ngaji urang ngaji nu ka Mekah anu endek boga kegiatan-kegiatan dalam kegiatan orang selalu mendekatkan diri ka Gusti Allah. Besi Allah engke menghukumi nu bogana kan teh nya deuk kumaha-kumaha. Harus waspada sia untuk berangkat encan aya izin dipaksakeun cilaka secara zahir aya hitung-hitunganna secara zahir aya hitung-hitunganna ngan wala ka dihitung secara zahir Indonesia begini begitu begini pembinanya begini begitu yang bergerak begini begitu organisasi ada dihitung sekarang ada NU ada HTI ada Hurud ada FPI dan organisasi-organisasi lain. Nah iya kan diperhitungkan secara zahir kahitung sebenarnya mah bangsa Indonesia aya sabaraha nu kafir aya sabaraha kemudian organisasi aya sabaraha mutlak apa tidak ikut ke NU mutlak apa tidak ke FPI dan kita kahitung kemudian partai kahitung kekuatan partai Golkar PDI dan lain sebagainya sabaraha di bawah teh solid apa henteu emang teu kahitung atuh kahitung ya kecil geus kitu tetapi lain eta wangsit. Nu paling sulit adalah urang ngabogaan kerajaan-kerajaan nu baheula pernah dibombardir ku wali-wali sangat. Kerajaan-kerajaan tersebut ya kapan loba nu arasuk Islam. Arwah-arwahna masih keneh main. Mendak loba nu aneh di Indonesia mah aya raja teu bisa hees. Geus make obat tidur gitu dek teu bisa hees. Menteri gitu kene asal nakal bae awas. Tidak menutup kemungkinan sahabat anak kiai, anak raja, anak sahabat. Iyalah di Indonesia mantak di istana ayat 2 larangan. Belah dia jeung belah dia. Dilarang teman untuk dilangkahi, untuk dimacam-macam. Emang kiai osok ka ditu cenah ka istana ulah loba omong teh sia. Sia osok kajunanyakeun ka aing atuh aing sia-sia. Untuk cenah ajak-ajak bener naonan ngajak sia atuh ka dieu sia mah diajak hayang berkat aing mah puyeng asal hayang berkat bae ka istana aku ka istana kudu diberkatan bae
Iya teu beres anu mantep mah asup ka istana tanpa aya undangan zahir di jerona musyawarah ada siapa di sana kemudian ulah yang berkat ieu mah panuar rentul di dieu mah berkat mah ka mana ieu leungeun aing eta teh beres tah badak berterima kasih cak Abu Nawas alhamdulillah Masya Allah begal lain dipaling hadena keur teu ditumpakan mun ditumpakan ieu leungit jeung aing-aingna tah geus mulai tarada karti tah kayak tarada karti lamun leungit teh jeung aing-aingna teu cilaka encan cenah kieu can kaharti atuh puyeng aing ngahartikeunana seperti eta insyaallah urang ngadoa mudah-mudahan negara urang aman kiai-kiai geus dibere beunta mata hatena pemerintah mudah-mudahan dibere berbalik polisi jeung abri mudah-mudahan bersatu demi untuk kedaulatan bangsa walaupun terus secara zahir mah kebatilan-kebatilan teh teu katah tetapi ujung-ujungna sementara ieu titah dirasrahkeun ka nu boga urang tetap berpikir upaya secara urang baik wallahu alam ke ujung-ujungna mah ieu bahkan beda karake seminggu 2 minggu kitu seminggu 2 minggu kieu sementara seperti eta tunggu mungkin sebulan 2 bulan 3 bulan wallahu alam kos kitulah teu meunang sambarang ketika Pak Harto di demo langsung melengsarkan diri di Mesir kan mangga baik sebab itu sembarangan ketika Gus Dur lebih awal geus leuwih nyaho Gus Dur geus dibejaan bisa dipertahankan sangat bisa tapi lain eta tuh di Indonesia ya unik sebab naon untuk datang ke Indonesia teh lain sakadar RRC lain sakadar Amerika lain sakadar Belanda lain sakadar Jerman tetapi lain sekadar Arab. Indonesia mah pohara mantap urang daripada engke acak-acakan lebih baik mengkerucut memperbaiki diri sementara coba kaharep da wallahu kos kitulah di Indonesia guys bandingan orang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala putusan Allah nu nyaho bakal kumaha teu nyaho apakah bakal diberi angin naudzubillah apakah bakal diberi banjir naudzubillah apakah diberi gempa naudzubillah min dzalik apakah seuneu naudzubillah apakah aktor-aktorna diberi garing ku Allah naudzubillah serahkeun ka nu bogana masyaallah nah kula ge lain cakula cak saha kiai lain cakula ayeuna kiai nu ngomong siapa jusuk marah bae ka aing waktu marah tuh lanang tenang tenang sih yang sulit yang menentukan kapan harus apa dan kapan harus sudah kapan harus perang dan kapan harus berhenti kapan harus demo dan kapan harus selesai nu nentukeun eta nu hese ge lain berangkat ieulah tokoh-tokoh gaib di urang masih solid para aulia Allah ningalikeun sebab Kangjeng diutus rahmatan lil alamin begitu pula para aulia Allah ningali ka Kangjeng sebagai rahmat nyadage untuk menyelamatkan bangsa jeung umat kumaha cara tapi lamun geus wayah derna atuh der bae KBG jeung kuarija nu boga hutang gede mah hayang perang cenah atuh nu dicarekan bae ku pamajikanana ai mah mending perang ku pamajikan dicarekan nyandung teu meunang pan eta mah dahsyat mah tuh pamajikan nyarekan bae nyandung teu meunang usaha kudu bae teu kumaha coba hayu atuh cekna mending perang ieu dia teu perang nagara ge nya unggal perang bae eta mah lalu ngomong aya kuari jeung lemana ge awalahu akralahu amata ghaibin alladzina huda fil hal
jelema maksa ngajinan sarwiti Zaid sementara Zaid nataya sarwiti diperkosa nyana langsung lapor mengakui bahwa nyana pelaku zinahna tetep bae teu kudu nungguan datang na Ki Zaid harita kene ngaku kemudian itu telusuri keabsahanana setelah memang benar dari pengakuan manehanana maka segera hukum sebab eta teu bisa diridokeun jeung teu bisa diikhlas tapi lamun dompet awewe diikhlas-ikhlaskeun masyaallah nggak coba nama jelema nareangan ikhlas mau kuari usim SMS ambalaya saring ikhlas cakana mukhlisina lahuddin udah tak bisa wa tasbutu bi syahadati rajulain wallahu a'lam.